Sampurasun. Rampes. Iya. Buka kacamata, buka tuh. Pura. Oh. Ngomong kacamata. Ngeblek. Cok. Liur kan eta teh. Di mana Yus? Di mana? Ngajak. Heeh. Ngajak kuring teh. Heeh. Padah geus lila. Teu panggih. Tatap Kancil, heeh. Terekamna mana? Kan ieu baheula mah remen kacida urang teh panggih di panggung, jadi da acara-acara hajatan. Apaan keur musim kieu apaan? Nya nu mantah hayang apa? Keseharian seorang kancil teh bodor lawakan teh di mana? Cicingna aktivitasna naon? Itu hayang apa? Silaturahmi lah. Aduh, aya kopi mah euy. Aya sak kopi sok tah. Aya dahareun mah. Nah, bisa rek kadar ieu leupet gorengan ngan duitan kena bayar da di warung. Dagang maneh. Ieu dagangan ieu. Deh, apaan manggung eueuh. Eueuh manggung matak ayeuna teh nyeun leupet di imah ieu teh maksudna mah jangka sawah ngan ku supaya SMA sok bisa rek murah mangan beureul 5. Kudu ngaduitan. Ngan kudu diduitan amun balik gitu. Ya henteu mahal ieu ngan 5.000 Geus ulah promosi geus. Datang ka dieu teh hayang ngobrol, kangen geus lila. kumaha. Teu kancil salila ayeuna kan aktivitas manggung kan ayeuna mah rada sepi. Kayaknya anpan keur kieu pan jadi gitu. Kahiji kamari kan ku pandemi. Urang tetep kudu mengikuti kena protokol pemerintah kesehatan. Nah, terus di samping eta memang ayeuna kan kieu nya teh. Ya. Seni-seni Sunda teh enak keur rada parem lah. Atuh. Nyeut patromak. Lain eta, lain masalah parem eta na geus keur mulai kurang digemari atuh. Bukan teh pada di amun manggung poe. Keur rada kurang digemari lah. Nya. Hiji mareunanan ayeuna kuloba dunia hiburan gitu. Weh, atuh da ayeuna mah di mana-mana pan ayeuna mah geus lumrah. Jadi model calung golek, calung oge ayeuna teh di mana-mana geus loba grup. Nya. Jadi kadang-kadang lawak loba. Calung grup, calung loba. Persaingan beuki ketat lah. Beuki ketat harga, beuki mah murah. Pilih bebedia masalah harga. lain cenah naon. Jadi Ayeuna mun urang hayang 10 juta batur 5 juta. Tuh mana keneh batur. jadi kayak anti balik mulanya teh. Tah. Ari baheula mah anu rek hajat neneangan seni. Seni ayeuna mah seni nenengan hajat. Ngan alhamdulillah. Alhamdulillah kancil mah sabot ayeuna eueuh manggung ge di imah ge loba kagiatan ayeuna. Nah, kan urang baheula gitu nya baheula. Tahun 80-an, 80 gitu kan, ya 80-an. Ladang seni teh bisa diandalkeun dipake kahirupan. Bisa didagoan ku seeng. Nya, gitu aya ayeuna mah kan lah. Seni memang urang mah jiwa seni. Seni Sunda ulah dileungitkeun. Iya. Gitu jadi. Ketika aya mah meureun di paduan. Ari aya Man keur ngeusi kakosongan ieu kan urang teh dituntut beureunanan da beuteung mah teu bisa diengkel ya. Oh iya atuh da mah. Kancil salila ieu cik bisnis usaha makanan-makanan. Alhamdulillah Yus ya. Kancil nya sabot keur musim kieu. Alhamdulillah da ayeuna panggung jarang. Kancil teh Benar. kana hayam ayeuna mah. Kana Ngurus hayam. Oh, ngurus hayam. Ngurus hayam ngan kancil mah sok dikawin-kawinkeun. Hayam dikawin-kawinkeun. Atuh teh dikawinkeun kawin ieu tuh. Ngaran dikawinkeun dijodohkeun, dijodoh-jodohkeun. Model hayam naon ieu? Nah, model ayeuna pan tuh, aya hayam buras tuh. Nya tuh dipipir hayam buras. Heeh, dikawinkeun jeung manuk kiwi. Oh, atuh maksudna teh meureun di palasterkeun. Nah, lamun Japati mah dibalasterkeun. Ayam buras dikawinkeun jeung manuk kiwi. Tuh anakna alus. Alus. Jadi buraswi tuh. Buraswi mah ketua PKK. Hah? Ketua PKK lain hayam. Iya mah anak hayam. Buraswi mah ketua PKK. Nah. Jadi hayam naon? Hayam buras. Hayam buras aja. Jeung manuk kiwi.
di blasterkeun. Jadi buraswi. Jadi buraswi anakna tuh. Tapi benar heeh. Nah, tuh. Benar salahna gitu. Tuh, ngingu manuk Ya. tuh, manuk tuh. Tikukur. Nah, Nah, tikukur. Di eta ke di blasterkeun. Ya. Jeung manuk caladi anu sok Nah. nyetrok-nyetrokan cakal kalapan. lamun ti kukur jeung caladi eta nyambung. Iya. Eta mah sejenis keneh, masih Iya. manuk gitu. Bisa mungkin ai muda tadi mah ayam buras jeung naon jeung manuk. Heeh. Ayam jeung manuk mah Heeh. nyambung. Nah, ayeuna mah tuh, tuh manuk tikukur jeung caladi tuh. Ya, Halus tuh anakna tuh. Nah, Jadi berhasil, pasti berhasil. anakna jadi Pasti. kurdi tuh. Hah? Jadi kurdi anakna tuh. Kur di pemain sandiwara. Itu kan. Tikukur jeung caladi tuh anakna kurdi. Ya. Ngaya aing ngaran ngawinkeun mah lain ti kukur jeung caladi jadi kurdi. Heeh. Lain aing ngawinkeun mah contoh ieu, cieu kali ulah salah Heeh. berhasil. Kumaha ieu? Ulah dianggap jalma gelo mana. Ari ngawinkeun mah berada hayam kampung. Ya, Iya. hayam kampung jeung hayam leuweung jeung Oh, cangegar, jeung tah jadi cangegar. bekisar eta nu kitu bahasa lain buraswi kurdi. Man alhamdulillah ayeuna aya Ya. kadang-kadang Aing urang mah lain kana nu kieu mun arek oge. Urang mah enak kana perikanan, kana lauk. di lembur. Heeh, nyieun babalongan disebutna teh balong darat. Ya, anu ku plastik. Urang mah dicor. Wah, yo Plastik naon? Aduh. Dicor. Lauk urang makan angin lauk. Heeh. Lauk. Kan mah cepat gede. Dikawinkeun seperti kitu, dibalastarkeun. Eta teh Hmm. jeung naon eta jeung lauk naon? Nah, kan ai gurame ya. Wah. Gurame kan telat gede. Nya telat eta mah urang. Sedangkan ai tawesna kan cepat pertumbuhanana. Asal loba parab kan. Nya, tadi kawinkeun si gurame teh jeung tawes. Dina balong teh. Heeh. Halus hasilna. Eta teh Heeh. kumaha teh? Gurame jeung tawes kawinkeun. Heeh, dikawinkeun. Nah, anakna tuh jadi gurawes. Anjir. Atuh kana jurang mah da nyus. Siapa? Oh, panggung teh kalah rek gelo gini. Ngan ai Ya, gas bener. kancil teh aya anu can laksana cita-cita ya. Bener yang nguruskeun usaha nu bener teh ulah campuran we heureuy ya gerge. Da ai hirup mah kudu serius ya. Udah awat udah. Ada modal serius-serius ge ayeuna we di desa apa? Keur ayeuna aya etaun bedah rumah di desa. Oh, program. Mau, Itu program udah tiap desa rumah. ge. Di dieu ge geus sabaraha hiji anu di rumah. Program pemerintah eta mah kan dia menang bagian eta bener. Alhamdulillah. Iya teh rek di ya. Iya, arek direhab ieu imah. Oh. Imah teh rek direhab. Dina program ruti lau atau bedah rumah na? Bedah rumah. Bedah Rumah pan aya di dieu tatangga enggo. Nah, di dia alhamdulillah kan Oh. urang teh nya Ah, usahakan ai milik mah sanu apa. Eh, Tak kancil manang Oh, kan program pan. eta. Ieu teh Jadi ieu teh kira hadi. geus teu layak. Nya Imah teh geus teu layak di Cek menurut dia kan teu layak huni. Nah, geus teu. Alhamdulillah kancil meureun ayeuna kabagian menang program eta. Nah, dina bedah rumah gitu alhamdulillah ngan ieu teh teuing arek teuing iraha. Rencanana ieu. Rencanana teh nya teuing bulan ayeuna, teuing bulan hareup. Usawab imah geus teu layak, ieu dihuni. Arek di bedah rumah dijieun lapang poli. Ieu teh. Keula cil. Menang program bedah rumah. Bedah rumah. Bedah rumah berarti kan di dangdanan di alusan. Iya, di bedah rumah. Di bedah rumah Terus terus di bedah rumah, iya geus teu layak di cicingan. terus iya Iya rek dijieun lapang poli. ai maneh rek HS di mana, Cil? Di lapang. Atuh lain bedah rumah, maneh mah lain menang penghargaan, lain menang bantuan ti pemerintah. Di Ai kitu mah. di pamarentah. Heeh. Iya kan ai batur mah ya ai bedah rumah teh kancil. Ya. Bedah rumah teh dibongkar di alusan. Di henteu ieu mah. Heeh, ieu ceuk maneh ieu mah dibongkar. Dibongkar, terus dijieun lapang taneuhna terus lelemana dijieun lapang poli. Heeh. Eta mah sia diusir. Di diusir. Bedah rumah. Yus mah. Beres mana mah Yus. Diusir. Lah, mana mah lieur. Bedah rumah. Ya, di desa teh bedah rumah.
Gela kan Cil, bedah rumah. Heeh. Teu lain di hadean pan maneh mah. Ai maneh EKS di mana? Ieu di jalan lapang poli. Di lapang poli. Kapanasan, kahujanan. Atuh make terpal. Terus lamun anu parolis ya kagulai. Milu. Maneh mah diusir. Geus teu butuhan warga di. Nah, makanya nyebut diusir, Yus. Nah, Nih mah, nalin diusir bedah rumah, Yus. geus bedah rumah mah diomean lain kitu kan Cil. Di daten di aya suratna. Heeh, eta mah tempo baca. Di dinya loba tanda tangan di dinya nu loba nu neken. Loba. Tah eta teh nu ngusir maneh. Diusir maneh mah kecil. Hah? Diusir ai kitu mah. Nah, ada ngomongna bedah rumah. Geus. Kayak kudu jang diuruskan ka lurah. Oh, kara boda urang mah, ada urang masih sok bae teh. Malahan baca teh, iraha apa bade di bedah rumah. Aduh. Ada urang si apa nu batur alus jadi alus. Goblok maneh mah Cil. Nu batur jadi alus. Ulang Mata urang mah atoh gitu. Iraha apa mata urang teh, iraha apa bade di bedah nu abi di jalan lapang poli, cara gitu. Geus lah aing mah berenana teh mah masih kena program atau nu eureun meureun. Ngobrol kitu moal dibubu. Puguh tahapanana tuh. Nyaho urang mah. Usaha Cil ya usaha. Usaha mah kudu make modal. Urang ge kamari ge ngajaran boga modal. Leuletikan urang teh. Malahan mah naon dijualan di dieu ge heula hayang boga modal. Ngajual tanah di dieu ge. Pakai naon modal bae gitu jualan tanah. Pakai dagang Nah, dagang modal. keliling. Lamun dagang ka harti mending dagang. Da manggung eueuh teh sedengkeun dahar mah kudu urang teh urang mah duit ka indung budak nya dijual tanah teh Pakai dagang naon? Geus Dagang. jalan dagang. dijual geus kamari tanah Dagang dijual naon? dua ngan 3 kaleng Dagang naon? Oh, naonna tanah jual tanah. heeh Kebon. tanah dina kaleng Kebon sabaraha bata. nah kebon anu dina kaleng kurut kembang Urut pot. kurut pot dijual Goblok. Gering siapa? Ngajual tanah lain ngajual tanah Ari- dina pot. hari ngajual kebon mah hari budak urang isu ke di mana Itu sanu rek meuli. payu jeung kembang nangan payu Oh, tah lamun kitu mah jeung kembangna lain ngajual tanah. man Gitu. batur mah kembangna nu alus da urang mah ada di dieu Ya, cek urang mah mending kena kieu usaha matu ka wasi karsung. Itu wasi karsung usaha mah dagang tapi kan aya-ayana mah ulah dagang di imah, cieu da geus teu usum. Wah. Kan dagang teh dagang ulen. Ulen, online. Heeh. Nya, geus diasong-asongkeun tah dagang asong tuh ka wasi karsung tuh kan. kamari ge ngajaran dagang aso Tah mending kena. benang ku Sapol PP urang Yus Lah, maknya si karsung oge tuh dagang Ye. sawo kana mobil, kana bus. dagang di terminal keur aya opsi urang benang tah Cil, nu dagang asong mah tara ditewak ku Satpol PP. ditewak urang Lamun dagang dina trotoar heueuh. ditewak urang Lah, dagang salak nya. nah dagang salak pas keur aya opsi nya Yo. urang dagang duit aya nu meuli apa dahar salak cangkangna di mana bae Heeh. pun aya Sapol PP ieu sanu dagang si kancil urang ditewak dibawa ke kantor Naon urusanna Cil? apa eta keur opsi keur pembersihan di kantor urang teu ka ceurik tah Ya, kieu Cil. Ulah ting dagang salak. Cik nyobaan, cek urang teh di Bandungan teh urang. Dagang asongan mah tuh kawasi karsum dagang sawo kana bus. Da ayeuna mah kerja mana? Dagang teh kudu diasong-asong ayeuna mah. Dagang sawo, saacum oge pan tuh, dagang jeruk naon, cik nyobaan teh seperti kitu. urang ge ngajaran Yus dagang asong kana jero beus Nah, halus gitu. Dagang Urang. naon? Dagang naon mana? bulan kamari tah mun teu salama bulan kamari dagang asong kana jero beus urang kalaka dicarekan ku supir tah
kana dicarekan bae atuh. Urang mah dicarekan. Apaan sih kasung ge tunggal poe dagang di terminal Banjar ka terminal Ciamis kadang ka Tasik eueuh nu nyarekan. Urang mah dicarekan. Salagi sopan mah dagangna. Ih, urang ge sopan malahan mah urang mah dodongkoan asupna ge. Dagang naon maneh? Dagang bilik urang ka jero. Bilik. Heeh. Sugana dina jero bos aya nu butuhan bilik. Bilik awi Bilik awi mawa 2 golong urang ka jero. dibawa kan abes. Ka jero beus urang dicarekan ku supir da penumpang kasabet surahna kabeh ku bilik. Atunya heeh. Dagang bilik berenang kapadugan nu penumpang ge. Kabeneran aya nu rek meuli di jero beus. Aya tapi nu Aya nu butuheun bilik di jero beus serangan cek nu rek meuli. Kenapa ieu bilikna alus teh. Disangka bohong dibeberkeun tah urang dina jero beus. Atuh penumpang lendek. Lek kabeh. Lain urang rek mere ide sakalian. Henteu jeung dagang tarajekna sakalian. Bilik mungkul. Aduh. Ieu sing eling, Cil. Ulah gelo kieu. Dagang bilik dina beus. Mata urang mah geus mun dagang asong-asong mun Ya, gitu. dagang asong mah kieu maksud urang dagangna dagang nu kitu atawa mah yang sarakeun penumpang atuh. Asugan we atuh. Dagang asong malam ieu dagang asong geus sakieu lah. Mah Dagang asong mah ulah justru ulah nengan tempat ramai maneh. udah loba saingan atuh. Cek ke teman orang mana geus kawakan ya. Heeh. Geus kawakan lah geus urang geus alus lamun dagang asong maneh. Dagang asonganana Udah di kota. ulah di kota di kampung. Loba saingan. Loba saingan. Heeh. Nah, jalur Cisaga Ciilat. Nah, kan loba truk dah. Loba truk kan menuju ke Cirebon, lintasan ke Cirebon. Heeh. Tah maneh di gudang, aya di gudang kan aya Kebon. beditun gudang kan aya kebon awi. Ieu di dinya. Diem. Tah maneh di dinya dagang asong. Atuh mah Ya dagangna aya di urang. Aya dagang. modal etanana, barangna. Heeh. Dagang bedog maneh dagang asong. Tah. Gitu. Dagang bedog kumaha eta? Mobil truk liwat. Pegat. Heeh. Heeh. Bedog buka. Buka. Asongkeun ka supir. Rampok. Apaan cenah yang nu tereh jadi duit? Aduh rani. Apaan eta ge dagang asong, Lin? Kumaha lamun supir nanti langsung nyokot dongkrak. Modar maneh. Duit teh menang modal. Ya, Cil. Geus satu kieu eta mah heureuy dagang asong bedog mah lain turutan eta mah. Mah Urusanana eta mah jeung hukum heuh. ngajakanan picirakan wae sih Ya mah. geus sakitu. Cek urang ya, gantil mah da hiji lamun cek tina gestur ya, tina penampilan. Geus lain bagian tina pekerja keras lain pegawai keras, lain pekerja berat nu kieu Teu kuat urang mah, ayeuna mah. Cek urang mah teu da kieu, dirinya meunikeun muka toko, cek urang mah. Tah. Muka toko. Nah, meureun kudu gede modalna atuh. Sebut salah. Meureun kudu gede muka toko teh batur ge miliaran batur ge. Salah tah ieu. Muka toko masa eutik modalna, Cil. Ah. Muka warung oge ribuan jutaan muka warung. Muka toko, Cil. Murah modalna. Oh, modal ku urang yang modalan. Muka toko kumaha dagang biasa. Hah? Dagang. Muka toko. Heeh. Modal lagi di modalan ku urang, aya dibere Naon? linggis. Oh dagang linggis. Dagang Dina linggis. tokona dagang linggis. Nah, dagang linggis buka toko. Buka toko. Heeh. Nah, modalna linggis. Kumaha? Apa linggis maneh? Apa linggis? Apa? Teu linggis. Kumaha? Nah, linggis maneh ka Banjar, ka Ciamis, ka kota. Heuh. Kan loba toko. Heeh. Muka toko tah. Dagang. Nah, dagang muka toko. Muka toko ieu muka. Heeh. Heeh. Apa narutup tah penting. Heeh. Buka ku linggis ku maneh. Oh ngarampok. Kan ya cocok. Mana tinggal make regos. Amun kumaha mun keur nyokel langsung ke ngomong ke tewak. Maot maneh. Aduh, geus jelas. Ah, heeh. Untung nanti ngobrol di nasi kekalah heureuy nya euy. Nah, sudah.
arek dinas-dinas kumaha tuh dah si dinas ge ari eueuh. Tempatna kan heureuy lah. Penting mah kieu. Mau jadi duit iya. Geus dan penting memberi jama dimilikan ieu eueuh pangan. Yos tah yos bari ngopi yos tah ieu gorengan tah ieu leupet ngan meureun bayar ke balik. Geus pok deui engke kok aing dibayar. Kieu teh. Nu penting mah kieu lah nya. Urang panggung eueuh da nyaho mah teu oleh dimilikan ieu. Nu penting mah urang ulah narima teh kana takdir. Kana nasib lawan kan gitu. Urang kudu upaya. Ini masalah usaha mah nu penting mah kieu. Aya istilah pan. Gitu. Nu penting mah urang aya upaya usaha gitu. Kieu nih, aya lagu ge cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Nah, gitu eta lain saukur lagu kade cia. Eta teh geus ngagambarkeun kana kahirupan. Cicak-cicak di dinding. Cak-cak. Kabeukinna naon reungit. Cak-cak bogan janjang teh? Teu. Reungit teh bogan janjang. Lamun cak-cak ngudag-ngudag reungit bakal agrag. Gitu. Da cak-cak mah teu bogan janjang. Tapi diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap lalu ditangkap. Nah, jadi nu penting mah urang berjalan aya upaya usaha engke ge suatu saat mah aya milik mah nyamperkeun sorangan ieu gitu. Tah urang mah kabeta ku tatangga ngingung meri sapoe 20 endogna. Tah lamun meri eta alus. Prospek ke depanna eta bagus. Meri namangan hiji. Ulah hiji cieu. Ih, tatangga. Meri mah paling saeutik 100. Tatangga lain heureuy tatangga merina hiji jaluna hiji sapoe ngendogna 20. Meri hiji heeh sapoe menang 20 endogna 20 sapoe. Tah urang kabita yus. Ya urang ulah ngalilir aing teh mah meri hiji endogna 10. Kabita urang mah bener urang mah lamun arek Ke sistemna kumaha sistemna? Eta teh ya meri hiji mah ngendog hiji sapoe. Ieu mah 20. Teu kumaha eta prosesna kumaha diinguna? Eta teh neangan meri ulah nu ngora. Cek tatangga. Neanganana ulah nu ngora meri teh. Nu kudu neangan nu da lamun nu ngora mah sapoe hiji. Nu babaya meureun. Ieu neanganana ulah nu ngora, ulah nu rada kolot tapi anu geus pikun. Meri na teh neangan nu geus pikun. Atuh geus moal produksi cia. Di 20 sapoe. Ai pangna jadi 20 sapoe. Apan jaluna hiji isuk-isuk cenah ngendog. Nya isuk teh ngendog tah nu meri pikun teh. Tah dulu indit. Teu lila teh balik deui kana sayang. Da rarasaan can ngendog deui. Geus 2. Dulu neangan dihakaneun. Neangan hakaneun teh da rarasaan teh can ngendog. Balik deui kana sayang. Ngendog di sapoe teh 20 ngan meri pikun. Jadi tas ngendog teh perarasan acan ngendog. Can ngendog deui. Kabita urang. Tapi asup akal nah kitu mah. Jadi rarasan mah acan ngendog. Can ngendog deui. Tapi cil. Kumaha lamun meri pikunan teh kalah katibalik kumaha rarasana teh geus ngendog. Heeh. Rarasana teh geus ngendog. Heeh. Jadi teu meunang hiji acan. Dogna di pikun. Da apa di anu pikun mah. Modal urang rarasaan can dahar pan bek deui dahar. Heuh kumaha lamun kabalikanana Kumaha rarasana teh geus ngendog padahal acan. Acan. Rarasan geus ngendog padahal acan. Jadi mana teu meunang hiji-hiji acan. Nah teuing. Aing mah. Jadi cilaka eta mah. Aing mah. Jadi cilaka eta mah. Wah, kecil gitu nya. Lah penting mah cager sehat. Da aing kalah ka asare ka bawa gelo. Ngobrol teh di dieu. Atuh da ya. Arek dinas cara jadi duit. Jeung geus nyaho ieu meureun ieu teh geus nyaho status kancil. Status kancil teh naon gitu. Arek dinas mau teh jadi duit mah cuma. Geus pada intina mah urang mah ka dieu makangan geus lira teu panggih mudah-mudahan ka hareup mah seni Sunda teh maju deui nya cilnya. Aya deui jadi urang teh bisa berkreasi dari bidangna urang mah. Karena seni lain ukur resep urang mah geus
profesi malahan geus jadi buruh seni urang mah. Urang mah geus ngadaki. Nya geus ngadaki gitu nya seni jiwa seni. Atuh bayangkeun tahun 60 atuh kancil teh tahun 60. Nya apalah kancil mah jiwa seni na teh geus ngabaju pisan geus ngadaki pisan gitu. Boro-boro ngadenge gamelan kan gitu kancil mah nya. Baheula mah Ngadenge sora senso oge kan gitu. Kan pada keur musim ayeuna ke hieu, tah ayeuna teh eueuh nu nanggap gitu. Jadi asal aya rame-rame Datang kancil mah. Gitu. Di igelan. Di igelan. Aya bejana bare Tommy Toha Pasage cenah di Di igelan. igelan. Arek ka mana ayeuna? Arek ka mana ya? Arek kabun teh. Cek mah bae Kakang Aye ka Maucem gitu. Oh, Gitu teh nya. iya. Sampurasun. Yo.